keur bobogohan mah meni sagala ditawaran sagala dipangbelikeun. Ayang mau apa, ayang butuh apa, teu sidik mah urang embung oge dipaketkeun relaan dianterkeun ka imah. Coba aya nangis kawin bola arah ning aya kahayang urang menta oge teu diguguk didengena teh lain ku ceuli tapi didengena teh ku bujur. Nempo pamajikan teu boga cancut geus pararegat karetna lamun dipake teh nyengsol utang geus ngararambai geus barolong teu hayang ngambeulikeun. Nah ari kana mukana meni dituturubun dengekeun Urmi nu ngaranna makmu mah kumaha imam kumaha nu dihareup. Begitu juga antara salaki jeung pamajikan. Pan salaki teh imam ieu di dalam rumah tangga. Lamun salaki ngapoe pagaweana sare jeung nyaho HP turutan ku urang cigah manehanana. Lamun salaki ngapoe indit ulin ieu poya-poya kura-kura jeung babaturanna turutan ku urang poya-poya kura-kura jeung babaturan urang. Man nyawe hayok ngapoe capek ngan gegero jeung gegero. Tah lamun lalaki pinter nyumputkeun duit urang oge kudu pinter ya nyumputkeun duit. Lieur nu sakitu lieureuna ngatur duit dibere ku salaki pas-pasan kudu mah nepikeun ka gajihan. Lieur kudu pinter urang nyumputkeun duit. Piraku we ayeuna salaki nu untungna urang anu kitu. Dengekeun ontohon teu sakabeh jelema anu getol digawe nu getol usaha nu getol neangan duit keur nabung jeung jalan-jalan. Sebagian jelema aya anu cukup keur dahar, aya anu cukup keur mayar hutang, aya anu cukup tanggung jawab jeung jadi tulang punggung keluarga. Biasa ngeunahna nyebutkeun ngomongkeun ayeuna usaha tahun-tahun tapi teu boga nanaon. Jelema mah beda-beda pangabutuh ulah disarwakeun. Paham? Baladageun. Lalaki zaman ayeuna lamun geus boga pamajikan sanajan aya awewe anu leuwih geulis ti pamajikanna moal daek ngarespon. Maneh percaya teu? Henteu, sarua aing ge teu percaya. Baladageun. Ngaranna ge jelema anu iri dengki. Lamun henteu bisa menyaingi nya pasti ngagogoreng. Baladageun. Ayeuna mah ulah loba mikirkeun perasaan batur. Simpel we, anu bager-bageran deui, anu munafik akan balik. Baledag. Ngaranna ge jelema, sifatna ge beda-beda. Aya anu asik, aya anu baik, aya anu sirik, aya anu licik, hiji deui nu munafik. Cicing katempona bodoh tapi jelema zaman ayeuna loba drama tapi kudu inget karma moal salah nama. Beledak. Ulah loba teuing nyaritakeun tentang kagorengan batu. Jelema zaman ayeuna mah pura-pura jadi pendengar padahal manehna penyebab. Beledak. Ye, teu sakabeh randa ateul. Kadang aya oge lalakina nu ateul. Geus nyaho manehanana boga pamajikan, ateul hayang ngaheureyan randa. Padahal eta randa teu ngalayanan kanu jadi lalakina. Anggar we nu disalahkeun mah randa, ngajarkeun randa nu ateul. Pancek pamajikanna teh geus nyaho boga pamajikan, halakah ateul ngaheureyan salaki batur. Padahal eta teh si randa teh teu ngalayanan. Emang aya randa anu ateul, tapi teu sakabeh randa ararateul. Bener teh. Baladageun. Sakumaha lobana jelema anu sedil ka aing, sakumaha lobana jelema anu iri dengki ka aing, nepikeun ka ayeuna ge eueuh jelema anu wanieun ngomong hareupeun aing. Ngomong salangit, mental saalih. Baladageun. Ye, ari jadi jelema ulah sok sombong, anu ngora bakal kolot, anu kasep bakal leungit kasepna, anu beunghar ge bakal sangsara. Disabab jelema mah asalna tina taneuh bakal balik deui kana taneuh. Paham? Baladageun. Prinsip aing mah lamun maneh leuwih ngagorengkeun, leuwih ngomongkeun, pasti ku aing bakal leuwih ngajarkeun. Baladageun. Ngeri besti babaturan zaman ayeuna mah.
kurang nyeun status, kurang nyeun video, aya wae anu laporan, anu screenshot. Heueuh, aya babaturan anu kitu teh, anu pura screenshot status batur, anu pura ieu ngalaporkeun batur. Aya ieu. Tah si eta. Heeh, si eta tah anu sok kitu teh, tukang adu domba. Kunaon? Ngarasa. Ari jadi salaki ulah sok ngabohongan kanu jadi pamajikan. Lamun maneh bohong ka pamajikan, ke rezeki maneh anu hese. Bari nage ye pamajikan maneh teh ngurus maneh, ngurus anak maneh, ngurus imah. Pagaweana sapopoe teh lain saukur gogoleran, lain saukur dungkak dengkak. Kapan osok ngalayanan maneh enggak penting. Ye pamajikan teh teu cicing di imah teh sasapu, gegerok, ngepel. Pan eta teh ngurus maneh enggak poe teh. Yang ulah osok hitungan, da pamajikan mah lamun salaki hitungan, mending milih kene jadi babu. Puguk-puguk gajihna ka tempat. Baldageun. Teu percaya aing mah kata tangga anu ti tadina sok buat baut teu pararuguh ieu samutut teu pararuguh. Pek deuketan, ini asa seseredetan, ieu dadah ieu ini asa deg-degan, someah ngadak-ngadak, ngajak ngobrol. Ari dek indit ajarkeun tengah hargaan. Ari teu indit aing teh ieu sok deg-degan kana hate teh. Da mun salah tungtung nama antara Manawi we jeung Ci. Ari dibere injeum aing teh osok hoream tempo nagihna cigah anu aing mengemis-ngemis. Ari teu dibere injeum aing teh boga sifat tetegaan. Kitu ieu tatangga zaman ayeuna mah. Keur aing butuh mah arareuweuh nu nulungan hiji-hiji acan. Baladageun. Ulah sok nyimpen kabohongan. Kusabab naon? Sabau-bauna bangke sanajan ditutupan rapet, isuk pageto ge bakal kaambeung. Paham? Baladageun. Info besti, info bilih aya anu lalintung nu arageung dagingna. Amat sakedap deui lebaran haji ulah waka dikaluarkeun, ulah waka diabur. Pilih Pak RW salah newak besti, obat meledakeun. Yo, tong boroning batur, tong boroning dulur. Ipar sorangan ge bisa menusuk dari belakang. Udah emang gitu. Lamun jelema geus boga sifat iri dengki, moal ditempo di hareupeunna saha. Bener teu? Meledakeun. Geus mah tukang ngahasut, munafik. Sok ngomongkeun batur di tukangan. Tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh, sok baik, sok akrab. Ye, ulah pasang muka dua, kali-kali mah ye muka usaha meh aya hasilna. Baladageun. Ye, kunci hirup mah eueuh deui. Ulah musingkeun batur, ulah goreng ka batur, ulah panasan ku rezeki batur. Ke hirup maneh nalangsak batin nu kasiksa. Bener teu? Baladageun. Abongnya tatangga anu panasan. Batur nganyuk motor, riweuh nganyuk motor. Batur nginjem duit ka Bang Emuk, riweuh miluan nginjem duit ka Bang Emuk. Empok kurban kieu ge ieu, riweuh neangan kupon. Eta sing kabagian daging. Baladageun. Cik atuh euy, keur balang sakit teh. Datang anu mayar hutang. Ieu mah ditagih ku aing teh lain kalakah mayar hutang, kalakah nyerenteng duit aing. Nah jadi aing anu rudet ieu teh. Teu galabeg pikiran. Baladageun.